Kakek teh nama ganteng cau top bae bawa. Aya tamu euy sautan jarantungan deui aduh. Ada kebelah dia ningali heula ieu. Wah, itu ning tuh sigana. Ayeuna ieu cau atah keneh euy. Makanya aya kumaha arek aya tamu kumaha atuh ieu. Sudah kasih kakek ieu. Sugana bogaeun si kakek. Aya mun di paraban seganeng wae euy. Paraban geuning aduh ayeuna semoga urutna beak deui. Kun barang siar heula ieu yakin. Nu meuli halah huut ieu mah mau balik coba. Kakek aya moalnya di imahna ieu. Aya moalnya di imahna rek disamperkeun heula Poe ieu mah euy, berpiseun ieu poe ieu mah weuh arulin ieu biasana sok rabang-rabang we baru dak oge arulin. Ini mah eueuh jadi acan jelema teh. Oh, ngai itu si kakek teh. Samperkeun Mung kita rek ulin ka mana euy, bensin da pinuh ieu teh ngan sok sieun aya mah urang mah datang ka dieu. Kek, Liar. kek. Naon, Bah? Oh, Abah nih. Heuh. Naon? Cager? Alhamdulillah, kek. Oh, naon, Bah? Aya perlu ke maneh? Perlu naon? Arek meuli cau boga cau teh kek euy. Cau. Heuh. Aya cau mah rek meuli cau. Arek meuli cau urang. Aya cau mah. Heuh. Bara turuy meulina. Paling ge saturoy aya tamu kakek. Oh, cau saturoy. Heuh. Kurang cokot cau mah rek meuli mah bener-bener mah. Arek dibeli. Alhamdulillah ya aya di si kakek. Boga motor belewuk kieu nanaon si kakek teh. Ieu nana perbenaon. Tara daek kumah si kakek mah gaduh motor teh. Naon cak baca lah ngagogoreng motor. Urang aneh teh arek meuli cau moal ieu teh. Teu balai aki-aki teh. Acereup teh. Lain gitu kek. Iya kumah motor daripada kieu mah naon. Yo, arek masalahkeun motor rek meuli cau. Arek masalahkeun motor rek meuli cau. Teh di tonak beli cau. Teu sok masalahkeun motor rek goreng rek alus rek di kumaha rek moal ada motor-motor urang abah teu rugi. Heuh kitu teh mah menikah kieu teh. Kan bae. Dan era ge urang tapi da laku ka awewe mah sempat serepet ge. Naon teh meuli cau? Arek meuli cau kakek. Cau tuh, tabak geus aya asakan tuh iman langsung kahakan tah dua ya. Ya teh sabaraha kakek lah karena 100.000 itu tah. 100.000. Heeh, tamang buhan geus aya nu asakan 100.000. Astagfirullah mahal-mahal teuing kakek 100.000 sakieu. Udah sabaraha atuh. Sabaraha model teh. Aduh. Butuh kita mah aya tamu euy. Ieu mah cauna gebara renteng. Itu ngaranna Abah nya cau kieu. Cau naon ieu ngaranna cek Abah? Cau muli. Nah, cumuli mah bahasa bangsa urang gunung yakin itu mun di kota mah cau Lampung. Lampung. Lampung nu kieu teh atuh. Adi kampung cau muli kakek. Paingan atuh ngagejeret hargana ieu mah cau Lampung Abah tah geus aya nu arasakan tuh. Buhana ka Abah 100.000 teh arek moal beuli. 50.000 kakek dibeli. Teu wani euy. Teu wani. Heeh. Sok 100.000 arek moal. Moal 100.000 50.000 dibeli. Ieu Abah eta duit 50.000 pesakan. Abah asa ngucapkeun kieu hungkul, kakek teh aya nama ganteng cau top bae bawa. Ampun dah haun teh kakek. Har itu. Sangeuk kah moal bener. Teu bang kitu dengikeun. Tah duit aya meureun Abah teh bigeun deui ka pamajikan duit 50.000. Ieu cau bawa ku Abah nyebut kieu hungkul, kakek teh ganteng. Sakitu arek moal. Aing arek meuli cau kakek, hayang nyebut ganteng sia teh. Aduh ampun geus dibere karinganan eta ku urang Abah. Duit salabet cau menang tibang nyebut kakek ganteng. Oh, mereka begat buat teh yang sebut ganteng, sabar buat ganteng makin bantog aing geus. Bodoh aki-aki teh yakin bodoh eta bodoh kata teh eta jelema teh yakin kitu teh katro jelema katro kanyaho kitu teh. Bodoh atuh duit salamet ieu dibikeun tibang nyebut kakek ganteng ku bodoh sabada teuing bah bung mah. Rajis teuing sia teh kakek daripada aing nyebut ganteng ka sia dan mantog aing geus. Bodoh teuing Abah teu pira aing mah tibang nyebut kakek ganteng cau dibikeun duit salamet dasar bodoh Abah mah bodoh bodoh pisan banget bodoh teh. Arek kumaha nyebut gantengna kakek da teu ganteng sia teh henteu sia teh teu ganteng mantog daripada mantog sia